Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ya abdi malakal maut. Hah? Malakal maut dek naon? Ya tugas pula dek nyebut nyawa sembarangan bah. Jejak malakal maut pan sembarangan. Ulah waka kaji pendi. Cek malakal maut emang berat kanaon nu mantak ulah waka. Kredit ya tanggeus. Loba jasa, loba jasa. Ketika malakal maut datang ke urang teu siap lantaran loba jasa karesep di jero hate, resep kana motor ngahalangan kana ngeunahna sakaratul maut, resep kana mobil ngahalangan kana cepetna sakaratul maut, resep ka jahe mah komo tah mah. Oh angel aja angel anu molotot be, molotot batas simeuten angel udah pae tah ieu nu batak jak Kanjeng Nabi mutu qobla anta mutu paehan heula ku anjeun kahayang memeh maneh mah pae kahayang heula. Nah Kiai ari kahayang teh naon sih maksudna? Kahayang teh nafsu. Nafsu urang teh lamun henteu dipaehan moal aya ngeunah ibadah ka Allah. Salat ge salat capek, jasa sakitu deuketna ka masjid hampir teu nyauheun ka tihang masjid. Ieu mah di ditu mah di Subang. KTP-na mah urang Sukamulya. Tidak guna berat nafsu. Lamun urang ningali orai naga teh nyana kaluar ti leuweung. Eta orai naga nu mantah kaluar teh lantaran lapar loba dahareun di luar. Nyana teu kuat kaluarlah ti gunung, kaluarlah ti leuweung neangan dahareun. Naon nu aya disamber ku nyana. Aya anak kotok tewak. Aya anak embe hayangnyana ditewak. Aya anak kebo ditewak. Aya anak jelema. Satungtung aya dahareun nyana kukuliaran bae ta eta orai naga. Meureun urang mun nyaritakeun orai naga mah teu pati warau urang dia mah orai sanca. Orai sanca eta bangi naon bae tewak. Tah. Nafsu urang ge nafsu urang ieu. Nafsu urang lamun nafsu urang lapar nyana keluar set bentuknya kos aji pendek gitu bentuknya itu nafsu orai ngan nggak bentuk kosnya orai bisa dua iya orai saja iya tuh orai belang nubla itu koros nubla dia madu orai keluar ngan ku Gusti Allah dibentukeunana kos urang ieu teh sabenerna mah kadeuleuna ku ahli Allah mah orai matak tadi kula barang deuk asup ya imbung sasalaman loba orai kumaha eta orai teh keluar lantaran di dia aya cau. Jadi orai neangan cau. Tadi orai ini sebat biasa. Iya, komo teu ka itu. Di imah kula keneh. Di imah kula keneh geus nyatuan bae ta orai. Terus bae mun teu disingkirkeun heuy atuh terus bae.
datang ke kuari orang ya Allah ya Rabb tuh nyana menganggap normal we kos gitu teh tah ieu orai naon anu bikahayang ku orai direncanakeun bahkan orai mah sakadar hehewanan tapi nafsu urang mah neuleuh sapeda hayang mulai dipikir diusahakeun neuleuh motor hayang dipikir diusahakeun neuleuh mobil hayang dipikir diusahakeun bahkan neuleuh jabatan hayang pikir diusahakeun bahkan kamuliaan jeung keagungan pikir diusahakeun neuleuh urang Karawang gede susun hayang deui ya Allah surah suara tah orai mah orai sakadar dadahareun hewan tapi kan bentuk kos kieu mah ieu mah leuwih ti orai ya orai Masya Allah karim Kangjeng Nabi nu bahaya teh ieu nafsu urang anu digambarkeun seperti orai di mana-mana ieu nafsu urang mikahayang kemudian urang mikir nafsu teh sanggeus mikir enggak usahakeun terjadilah di jero hate teh urang teh diperintah ku kahayang urang terteralah di hati urang gambaran nu dipake kahayang ku urang hayang motor nyangre di jero hati motor urang sanajan urang salat nu kabayang lain Allah sekupi nafsu eta kos kitu urang hayang apansa sanajan urang Allahu akbar salat tetap apansa aya bae di hati bahkan urang hayang kawin deui jeung nu ngora duit aya urang na atuh gagah mulai usolli sunnatat tahajjudi lijahe Allah dia tadi geus lain deui wiridan lagi wiridan geus lain wiridan sholawat wiridan lagi nu kadange ku celikula bangsa orai kos kieu ya goniyu ya goniyu ya goniyu agnini 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 ya goniyu agnini ya goniyu agnini bihalalika an haramika ya goniyu ya goniyu ya goniyu ya goniyu ya goniyu eta angin wiridan teh angin wiridan kan ka dieu tah kadenge naku bangsa orai deui mah pajar sholawat pajar wiridan kadenge mah bagus-bagus amat eta wiridan nya sholawat naria sholawat munjiat doa-doa ti Kangjeng Nabi ternyata horegadan kaambeuna ku malaikat mah ketika aya bacaan-bacaan anu lain lillah eta teh cak urang Sumatera mah hapeuk buktikeun kuari ku ente ambean huluna geus moal kuat begitu moal kuat hapeuk bau eta teh desakan-desakan kolbu hate urang anu pinuh ku kahayang nah ieu kaambeuna sebenarnya mah bau nu mantak malaikat anu murni anu suci nu teu aya berbau duniawi nya nama lain awewe lain lalaki teu dahar teu nginum teu sare bersih ngambe potongan orai kos kieu hapeukeun nya cak orai aing teu betah cak malaikat sebenarnya aing teu betah mun lain tugas mah ngan tugas we nya di sisi digigir kamu malaikat ieu mah geus bebeja ka kula ge geus babit bae cenah kiai ulah apa main pamit bae ulah terus bae ulana satungtung aya napasan mah terus bae hapeukeun
malaikat ulah ning malaikat para aulia Allah anu geus bisa mutuskeun kasenangan dunia bakal kaambe jelema nafsu-nafsuna hangit bau jeung sajabah-sajabana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ketika urang hayang nyaho nafsu urang hayang nyaho ye nafsu urang si datang ka mana leuletikanana hayang nyaho nafsu kan ngomong emang nafsu teu ngomong contoh engke tanggal 9 urang puasa Tasu'a tanggal 10 ngaranna puasa Asyura tanggal 9 teh Muharram poe naon? Sih lu bener atuh ngomong ieu. Lu bener ya, salan teh. Hah? Lu bener salan teh sih. Sieun teh itu mah geus itu karek digetak sakitu geus sieun. Nya poe naon? Benar. Boga anak buah ayo mah teu lempeng kabeh. Urang tanggal hijina poe Kemis Jumat Sabtu. Nah, jadi tanggal 9 Tasu'a puasa. Tanggal 10 Asyura Muharram. Ieu mah lain nyaritakeun naon geus biasa puasa mah geus ngaraho kabeh gitu. Teu dibejaan ge atuh tilok puasa ieu. Digeumah. Teu kapikiran. Tah ieu mah kieu hayang nyaho nafsu ieu mah. Puasa urang poe Jumat tek. Mulai urang di jam 7 mah masih biasa. Jam 8 biasa. Jam 9. Jam 10 tah hudang sere mun sare teh atau nu teu hees mulai jam 11 ngomong kan nafsu urang ngomong bos lapar bos eta nafsu urang bebeja ka urang bos lapar neule di meja aya kopi kapal api bos kopi kapal api bos. Waduh, digulaan kontreng mantep bos. Eta kan nafsu udah ngomong, nafsu dahar, nafsu minum ngomong eta nu kos kitu karena ka diri urang. Nah, gimana? Cak nafsu, kita makan yuk, lapar. Ada orang, dalam dong di dalam. Nggak usah takut. Aduh, ada kan ada cucu, malu sama cucu. Kunci. Oh, cek aja Fendi, iya juga ya. Iyalah. Kecuali kakek-kakek harus pinter dong. Jangan sampai kelihatan anak, kelihatan cucu. Udah kita aja. Kan enak itu jengkol masih ada. Wih, sambal masih ada. Udah ntar ngerokoknya di kamar aja udah beres baru keluar lagi kan nggak tahu orang udah mantep dah boleh juga ya nah iyalah iya oke dah oke bawain masukin ke kantong atuh kantong terus bawa ke kamar masukin kantong suka trek nah ini mantep nih baru kerjaan bagus yang begini nih. Iya maka tah eleh takut nafsu tah haju dahar tah bisikan nafsu terhadap lapar bisikan nafsu terhadap dahaga bisikan nafsu terhadap makanan-makanan ketika urang puasa bicaranya na ieu keur ngabuktikeun nafsu ngomongnya na ka urang ku urang lamun henteu ditahan eta nafsu urang terjadilah dahar urang eleh takut nafsu. Tapi lamun nyana bebeja ka urang bos lapar Tasu'a goblok sia kuai awas sia kuai pejit sia jangan gitu dong bos
tasua tar jam 6. Waduh, nggak kuat bos, nggak kuat gua kubur lu. Itu bahasa bagus sampai jam 12 bos. Atuh nyiksa awak nanaonan. Puasa kan sakadar sunnah. Haju kan awak mah lamun haju lapar, haju gering kan teu bisa salat ka dituna, teu bisa maca Quran. Puasa malah sapira puasa. Tapi kan itu urang gering ieu bahaya ulah ngajadikeun ganjaran tina masalah anu leutik. Maning buka tapi seger kan urang ka dituna. Di bener oge nya ya gitu. Nasihat hebat eta. Nafsu nasihatna. Haji Pendi kan geus kolot, daya tahan tubuh kan lain. Nu ngora onam, nu ngora mah nya mah tuh kuat tuh puasa sababaraha poe ge hizib segala ge. Ai Mang Haji mah cak nafsu teh geus kolot lah atuh jak geus puasa tasua, puasa Asyura geus baheula. Geus bae ayeuna mah mendingan ge puasa sederhana bae tapi kan kadituna gagah bisa dagang, bisa ai sehat bahkan bisa ibadah nu lain. Lah mending buka bae engke bae jam 1, jam 2. Eta ge jam 2 geus beungan ganjaran ieu kadituna. Geus cukup sakitu ge bagi orang-orang tua mah. Cek Haji Pede bener oge nya sakeuna ya. Ya geus atulah jam 2 buka, eleh taku nafsu. Eleh taku nafsu. Tapi lamun ditahan cek Haji Pede goblok beureun sia. Aing nu geus kolot teh tereh paeh. Manya aing eleh ku sia. Ye tolol merarasaan aing sukeun paeh asana ieu. Emang kunaon gitu? Ih geus eungap geus aya, batuk geus aya. Neuleuh awewe nu ngora pajar nini pajar ngora. Ieu geus lain deui kan. Geus lain deui cuacana ieu. Tah eta lamun geus kitu pan geus tereh, irung geus teu kadeuleu irung. Kan urang lamun hirup normal mah teh irung kadeuleu. Kamari Haji Pedi udang es irung ke mana sakjana ieu? Geus teu kadeuleu. Gambaran nafsu. Ketika orang lapar, nafsu orang ngomong, hei bos lapar, dahaga. Eta terus bae unggal poe teh unggal sapoe eta teh per jamna per menitna urang teh terus bae digandrungi ku dahar. Urang jam 12 hayang dahar inget, jam 1 hayang dahar inget beker salat ge, salat hayang dahar sebab kahayang nafsu mah terus bae. Karak sapoe karak puasa sapoe nafsu can reda. Puasa 2 poe encan reda. Ke puasa ke 10 poe kakarak geus teu hayang dahar teu inget ka dahar, teu hayang nginum teu inget ka nginum. Nah ieu gambaran nafsu. Kuari urang hayang baju awewe kacikupa wey rongres bagus amat ya rongres. Masya Allah rendana mantep amat si renda ieu. Ya Allah ya Rabb. Ieu mah aya kemekah-mekahan ieu mah bagus. Asa-asa di pasar seng ieu bagus. Oh pasar seng kemarin di Zamzam Tower. Oh di Hilton. Tanya sabaraha duit sih ieu hargana, ditanya. Oh iya 500 real. 500 real teh 2 juta. Tanya di Cikupa seperti itu 1 juta lah. Di Cikupa mau lain 2 juta lah. 1 juta. Langsung lantaran encan kabeli nafsu encan cager. Datang ka imah kieu beta awewe. Hayang boga duit 1 juta kumaha nya ieu. Yang beli baju ilmu hideung bagus, rendana ge bagus. Salat zuhur heula. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin li baju hideung Allah. Baju hideung aya bae. Baju hideung datang ke asar baju hideung aya bae. Datang ke maghrib baju hideung aya bae, datang ke peuting baju hideung aya bae. Nah, ieu nafsu teh kababawa bae.
ieu keur carita dahar, ieu keur carita pakaian, keur carita kendaraan. Nah iyalah nuku Kangjeng Nabi dicaritakeun mutu qoblaan ta mutu. Paehan tak kahayang memeh urang paeh asli. Satungtung urang teu bisa maehan eta. Urang moal aya kangeunahan berhadapan jeung Allah kahalanganlah ku eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sedangkeun paeh jelas bapak urang geus maot, bapak kolot urang geus maot, uyut geus maot, mang urang, ua urang geus maot, adi urang geus maot, bahkan anak incu aya nu geus maot. Urang ge pasti jasa moal kembang boade paeh. Ku ayana sakitu paehan heula ku urang kahayang urang. Nu jadi bahaya ye. Ieu kahayang ku urang dituturkeun terus sehingga urang lain dititah ku Allah, dititah ku kahayang. Lamun urang geus dititah ku kahayang urang, engke bakalna ka maca-maca Quran ge dititahna ku kahayang lain ku Allah. Wiridanana ge dititah ku kahayang mah geus lain deui. Urang boga kawauh urang cisoka ya sagelis-gelis teh cisoka lah. Tapi kan bogo. Urang bogo ya. Bogo. Ditanya ku urang nyiduhannya. Ku Haji Pendi ditanya, "Neng ka mana neng?" Cih. Beungeut kos kitu tuh nya tanya bae. Awas sakadi Pendi ai isuk wae sia tanya deui wae. Bener isuk aya deui liwat tanya deui. Neng ka mana neng? Ngaca. Ambos. Sial teh cak Haji Pendi. Emang aing teu boga guru kitu di Cisoka. Nah, nista maja utama. Langsung isuk. Neng. Naon neng? Heh. Udah sok tanya, mun kulit putih meunang. Ai hidung leteng gitu mah naonan. Masya Allah, Cak Haji Pendi datanglah ke Kiai di Cisoka dibere wiridan. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ulah sok aya sabaraha kali. Contoh doang ieu mah geus mah praktek deui. Ieu mah cerita. Itu kan Al-Quran dibaca wahyu kita Al-Quran, tapi kulantaran desakan kahayang geus lain diparentah ku Allah eta maca Quran na kos kitu teh desakan kahayang berarti nafsu lain diparentah ku Allah bakal ka neraka. Sanajan maca Quran, maca sholawat supaya karung laku. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Karung laku. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Eta kadengin nama sholawat. Padahal mah lain atas perintah Kangjeng Nabi, lain atas perintah Allah, atas perintah kahayang yakni nafsu. Tah eta teh maca sholawatna doraka. Nemen teh kukula diajak bae di ulah supaya ka neraka sebenarnya mah. Endeup ka neraka bae. Ngolosot bae ngolosot dasar orek koros bener. Masya Allah. Nah, iya kukula dek dicaritakeun sote hati-hati. Urang kan kuari keur mengenang kematian, sedengkeun urang bakal maot. Ai maot teh tepan geus jelas, bakalna pasti lain bakal lalagaan. Sanggeusna urang memastikan paeh nu jadi batur urang ayeuna kan tilu. Hiji batur urang teh dunia, kuari urang keur hirup babarengan jeung pakaian dunia, babarengan jeung imah dunia, babarengan jeung kendaraan dunia, babarengan jeung dahareun dunia. Salila hirup etalah babarengan jeung urang. Babarengan nu kadua ialah keluarga. Urang bareng jeung pamajikan, urang bareng jeung anak, urang bareng jeung incu, urang bajang bareng jeung temen-temen dagang ke kantor tani dan lain sebagainya. Iyalah nu bareng jeung urang. Nu katilu nu ngabarengan ka urang
adalah amal perbuatan urang. Ketika urang paeh tiluanana nganterkeun dunya kasamak-samakna balik, babaturan urang, keluarga urang, hatta pemajikan jeung anak balik, urang koloso diasupkeun ka jero kubur, nu milu hiji amal urang ka jero. Masya Allah, ieu perlu direnungkeun ku urang. Mulai dibuka, tali-talina dikumpulkeun, ya Allah, buka cenah pipina tempelkeun kana taneuh, dibuka. Anu kuari jadi kebanggaan, jadi parabot ria. Komo awewe mah dipoles heula. Mending jang salaki mah jang tukang ojek. Dipoles. Ya Allah, ya Rabb. Dipoles, dimimiti putih, datang ka semu hideung, datang ka hideung, datang ka beureum deui. Kos Muhammad Ali ditinju. Ieu pipi jadi kebanggaan. Tah, aju dibuka, tempelkeun kana taneuh. Masyaallah kari. Ieu kudu direnung-renung ku urang. Ieu da cenah ieu tongtotkeun. Geus beres. Gelungna gelung. Gelung. Bacaan inna anzalna. Gelungna bacaan inna anzalna. Anu kamari awak urang lantaran urang mah pejabat teu meunang salah. Kasur ge kudu spring bed bae. Teu meunang salah selimut kudu nu emas. Anu kamari ieu lantaran urang bos. Kasurna AC-na ge kudu meta anu luar biasa. Lantaran kamari ieu urang hirup teh dimumule ku batur. Embung urang hirup ngagoletak sare teh. Tetep kudu make ampar anu bagus permadani dan lain sebagainya. Kuari mah eueuh saha. Eta gubernur teu kudu make ampar. Eta bupati sarua bae. Eta camat teu komo. Eta cenah Haji Pendi mah keur ngorana ge teh ieu. Enggeus bandingan ge gebrus. Eueuh amparan eueuh naon. Ya Allah ya Rabb. Nu kamari urang kudu make ampar, kuari mah eueuh ampar. Nu kamari anggelna ge Masya Allah, kuari hanya sebuah gelung. Ieu nu kudu dipikiran ku urang. Haju mulai tah ditatabanan terkadengekan ku urang lantaran roh urang aya di dinya. Kotrak ngajerit kan urang. Ngajerit. Beres geus cenah geus. Ieu kurang saeutik ieu kurang ieu golokna mana golok kadenge ku urang. Golok ieu saeutik ieu teh jang taneuh tah tek beres. Samak. Urang ditinggalkeun di jero. Nu panggeulana nu kolot timbang ieu. Nu bakal ditinggalkeun nya sae. Kolot mah tereh. Moal kebal deui. Doakeun ieu nu kolot di subatareh amin. Nu kolot subatareh amin. Tah. Ayo korlak ditincakan. Salakina maot anak nincakan. Pemajikan anak cerik dan sakada di luar pemajikan maot salaki nincakan. Bosna paeh anak buahna nincakan. Anu teu kawawa guru anu dianggap mulia, guru anu dianggap agung ketika maot muridna anu nincakan. Masya Allah kari. Bayangkeun ku hate urang, ku pikiran urang. Ditincakan teu saha. Selesai balik urang ditalkinan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Cek Imam Subki benta urang di jero kubur. Benta tah asal geus datang ka dinya talkin benta. Ya Haji Fendi bin Alif. Langsung
Udhkuril ahdal ladzi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Langsung nyekel dia tuh. Oh, baik. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal maut haqqun wa annal qabra haqqun wa anna su'ala munkari wa nakiri haqq. Nyekel ya Allah, baik. Sampai selesai. Ana hudang kita. Jol malaikat amal. Jore jasa. Hidung matana molotot ceuli ngaluarkeun amunisi. Ilu gitu kan, ya Allah. Bau. Kan otomatis aja pengen nanya. Ayo saha sia. Saha heula. Ieu aing batur sia. Batur ira aja aing mah teu boga babaturan kos gija, aing mah babaturan aing mah tarus di Jakasep sakieu mah. Anas da sakitu mah atuh dibandingkeun jeung nu di Cisoka mah. Teu ieu je bararagus kabeh ge. Ieu mana? Ai eta wiridan ilqala yusufu li abihi teta jadi aing. Oh. Ai eta maca sholawat teh harita anu henteu ikhlas lillahi taala ta jadi aing. Ya Allah. Ai eta puasa-puasaan karung ta jadi aing. Kadeulina bapan sia ibadah padahal mah eta hayang ngabentuk dunia ta jadi aing ku ari. Hayu. Sia tahajud pan tengah penting hayang warung maju. Jadi aing. Anu paling parah waktu sia ngabonceng si Mbak anu susuna ditukar jeung baso teh tanya. Aing jadi gos kieu. Ye, jak aja beda tuh kaditu. Malih aing mah ti mimiti ayeuna dek milu bae jeung sia kaditu terus. Aing mah ti mimiti ayeuna terus dek milu. Data kairat terus aing dek milu kas gedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir disiksa sia tanggung jawab aing. Coba engke aing dek milu terus datang ke mahsyar, datang ditimbang amal, nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim, aing milu terus. Ih, cak aja pede atuh aing isin. Hendek isin henteu pokona milu aing. Ieu lain nu kudu direnungkeun ku urang, nu kudu dibayangkeun ku urang supaya salat urang bener-bener lillah, supaya puasa urang bener-bener lillah, supaya usaha urang bener-bener lillah, supaya ngaji urang bener-bener lillah. Lantaran lamun lain lillahi ta'ala terjadi amal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud din mukhlishina. Nah ieu dalam rangka merenungkeun kematian sesuai jeung nu ku urang kuari keur didoakeun. Urang ge kapan bakal urang kuari salat lempengkeun salat urang ka Allah. Urang isuk puasa insyaallah lempengkeun puasa urang ka Allah. Urang maca Quran lempengkeun maca Quran urang ka Allah. Urang ngaji lempengkeun ngaji urang ka Allah. Urang sedekah lempengkeun sedekah urang ka Allah. Abeh bener-bener jadi amal urang. Ketika amal urang mukhlishina lahuddin, salat urang ikhlas, puasa urang ikhlas, baca Quran urang ikhlas, sedekah urang ikhlas, kabeh ikhlas, bakal ngabentuk amal urang kasep keluarga. Eueuh lah di dieu malah nu kasep. Ieu mah potongan monyet kabeh. Heueuh nu kasep. Jangan nu kasep mah. Kasep mah di mana? Nu kasep beungeut mah ambalaya, nu kasep hate hese. Urang neangan nu kasep atuh babari Cikupa diteureup tapi kasep hate. Kos urang neangan awe nu geulis atuh babari jasa. Beuh di Citra ambalaya nu antingna sabelah beda sabelah detik aya. Nu bukna beureum sabelah hejo sabelah atuh aya. Ja urang dieu pan sok kadinya nah ge. Atuh balaya atuh neangan nu geulis mah. Deuk nu hideung nu putih wah balaya. Tapi nu hese ge anu geulis hate enggak. Urang boga pamajikan geulis rupana tapi hatena teu geulis capek.
tapi orang boga pemajikan jore banget na hatena gelis masya Allah indah. Orang boga pemajikan jore teu sabaraha tapi jore ge kadele ku batur kurang makan gelis pasti lain marah atuh si eta mah kitu bae cenah mah asal orang daek berarti bogo gelis cek urang relatif kan gelis cek babaturan orang teh ete pamajikan ente pan kitu amat kitu ge rupana hatena gelis coba buktikan hayu begitunya na ka masjid di isuk datang ka magrib pamajikan teu nanya-nanya sugan ka haji di mana ka haji teu sadaek nanyana sebab bersih hatena sebab lamunnya na usil atuh bisa ditinggalkeun kan garada ge jore tah ieu geura malama ka tetangga mau teu tahlil ka ditu tahlil aya pengajian ka ditu ka kakak ieu geus pokona mah ka mah geus ka ditu bae kula mah geus pokona imah bae geus insyaallah ngadoakeun geus moal hayang aya naon hase bersih mah nah urang ninggalkeunana deuk saminggu ka mana geus pikiranna naon deh pikiranna naon melang naon deh tanya emang ente teu melang ka pamajikan henteu bisa berapa ini saminggu emang teu mer geus anu daekeun kan kos kitu urang da tenang pamajikan bebas geunah eta geulis hate coba urang boga pamajikan geulis urang ninggalkeun ka karag sapedeng aya saha di imahnya waduh asana cocodot ya bahaya oh komo aju di SMS dengan jawab waduh geus puyeng salat teh inget ka pamajikan bae boga pamajikan jore mah tilok inget ka pamajikan Allahu akbar geus mantap kula mah inget ka pamajikan teh aya nu kieu aya jelema foto pamajikanna dibawa bae masyaallah tah mah hebat teh satang asal diuk gernung buka kunyana ketutupan deui kadadegan ku babaturan kadadegan foto sanya gitu mimiti mah engke nyana lempang manggi huru-hara gede buka foto pemajikanana boh kieu tutupkeun deui babaturan kan budak neuleuh foto saha sih aneh ke lempang deui ka mana boh aya nu nyarekan nyana teh anu nyarekan malah muka foto pemajikanna dibuka tanya ku babat foto sa pemajikan hebat amat beureun geulis jasa sia tenang bae sih asana aing mah neuleus sia di kantor asal keur naon-naon neuleus pemajikan dilempang lempang mun keur rareueun neuleus foto pemajikan kamari anu nyarekan neuleus pemajikan masih mah geulis jasa meureun tah ieu buktina jakos kieu bae aing mah nu mantak ieu foto pemajikan teh dideuleu deui aing asal neuleus foto pemajikan we ringan beban aing pan bisa ringan lantaran walakna tanding jadi aing mah neuleus mahon bae problem-problem asal dibandingkeun jeung pamajikan leutik cak janatan mata aing kamari dicarekan ke ku jelema bandingkeun jeung panyarekan pamajikan aing wah nanaon tenang aing eta pamajikan teh lamun galak kos kitu tereh sugih urang ieu deui suka mulia aya tereh sugih coba ge urang lamun boga pamajikan cara cicing angel ka sugih pamajikan galak mah urang ta subuh hees di depak wah subuh hees ku kotok atuh aduh salaki geus kieu bae mulai gojek aing lah cek deui hebat dah datang itu jam 10 pemajikan geus kieu bae jam 10 geus datang can wayah datang batur ge nu ka kantor ka can wayah datang ini teh ambo budak pemajikan pohara ya pemajikan ieu mah lamun pemajikan galak dua mun teu sugih kolok sun urang inget ka Abah almarhum aya santri datang Waalaikumsalam. Oh, saya geus kawin, geus bah. Mana pemajikan saya itu?
Mas bagus, alhamdulillah ku abah didoakeun. Ieu mah kula nu mantap pemajikan kula dibawa ka dieu, ieu kula rek bebeja ka abah minta doana. Doakeun ku abah. Lain kitu bagala. Tek santri tak ka abah bebeja. Sia kunaon bebeja ka abah galak eta teh anugrah cak abah teh. Anugrah. Ih, pokona lamun boga pemajikan galak sugih geus sia. Lamun sia boga pemajikan teu galak sia miskin kajen kumaha ge. Ku abah didoakeun bagus sia adena ge boga pemajikan galak sia. Oh, menang datang di 5 tahun bebeja deui ka abah. Alhamdulillah bah kula sugih bener bah. Ngan kitu ge teu boga awak kula bah. Hai sugih mah sugih motor boga warung gede dan teu boga daging bah. Kajen geus penting mah sugih becak apa. La iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, renungan dalam rangka matang puluh ieu lantaran ieu urang ge sarua bakal maot sedangkan nu kabawa ka kuburan hanya amal sing hade dalam rangka ngalaksanakeun amal perbuatan ibadah urang geus puguh nu lain ibadah bakal nganiaya di jero kuburan terus datang ke akhirat anu berbentuk ibadah ge lamun teu ikhlas sakumaha tadi dorongan-dorongan kahayang lain atas perintah Allah, dorongan-dorongan nafsu lain atas perintah Allah, ieu ge henteu jadi amal. Nah kiai kumaha ieu supaya urang bisa supaya lempeng ibadah ka Allah kudu nganyahokeun diri urang. Di awak urang aya 4 lapis. Lapisan kahiji sodru disebut dada. Lamun imah mah ieu adalah pelataran. Lamun pelataran kan diharapna kekembangan aya, kotok ge aya, kadang soang ge aya di dada. Orai ge aya orai. Nomor kedua di jero dada aya kolbu. Kolbu teh aya kolbul jismani ngaranna jantung. Ieulah seluruh aliran-aliran darah bakal mengalir di jantung. Ketika sehat jantungna sehatlah awakna. Ketika gering jantungna geringlah awakna. Tapi aya deui kolbu teh kolbul batin nur ilahi. Di dieu aya di jero kolbu. Di jero kolbu nu jerona deui aya fuad ngaranna. Eta di jero kolbu teh aya fuad secara maknawi ieu geus leuwih jero. Nu paling istimewa aya lub di jerona bentukna eta keneh eta hiji bentuk zahirna jantung di jero aya nur ilahi kolbu di jerona deui aya fuad di jerona deui aya sirrul asrar. Urang teh ieu kuari jadi jelema ieu urang lolobanangan sakadar datang ka dada doang ieu ngan datang ka dieu doang ibadah ieu. Nah lamun ngan datang ka dieu doang wayahna kudu lobakeun ngaji, wayahna loba hudang ti peti. Hudang bae hudang ulah ka kumaha insyaallah. Urang asal jam 2 hudang. Ih jampena ieu mah supaya kabawa paeh ieu pan urang bakal paraeh. Urang asal jam 2 bae hudang ulah ka ibadah ulah. Kieu ngarokok lah ngarokok. Isuk penting hudang deui jam 2 ngarokok deui. Tilu penting urang hudang ngarokok deui. Cek pamajikan ka haji jadi kieu nya. Ka haji barang haji ka Cilongop cek nya jadi OTM kieu. Lain gitu. Ieu teh keur merenung. Kayak kebal-kebal bahkan aing nanaonan di hudang maning kieu. He mani kieu lantas kieu mah tun ka mana deuk nyeklak deuk naon sapodo teh. Engke kebal-kebal mah ji horeganan ngeunaheun di hudang peuting. Hudang peuting teh ngeunaheun, mana ngeunahna? Saat batur kere, saat batur urang hudang. Masyaallah. Horegan aya makna. Lantaran rakaatani minal lail 2 rakaat bae salat dilaksanakeun ti peuting khairun
lebih bagus tibatan nu disorot ku panon poe dunia berarti 2 rakaat urang salat ti peuting lebih bagus tibatan dunia nu kasorot ku panon poe kan dunia. Bayangkan ku urang dunia nu sakieu kurang dimumulena bandingkeun jeung salat 2 rakaat tengah peuting masih bagusan 2 rakaat. Masih kena teu kabita kene bae urang suka mulia mah goblok. Ieu goblok ieu urang suka mulia mah goblok. Ngacung nu goblok. Ngacung. Ngacung kabeh teu beres. Ieu geus dibejaan tah. Nah, berarti kan hebat jasa tah salat ti peuting. Haju saat-saat urang poek urang hudang eta teh maknana naon bakal caang di jero kuburan. Jadi lamun urang kuari dikubur set lah leutik ta kuburan teh. Tapi Kangjeng Nabi bisa ngadonga wa ausi'hu Gusti moga gajembarkeun ka kuburan kepulan waktu ngadoakeun sahabat wa nawwirhu Gusti muga nyaangkeun bajang ta doa Kangjeng Nabi nu sok dibabaca teh disundakeunlah geus ku urang horenganan kieu ketika urang di jero kuburan nu sakitu sempitna tetapi urang di dunia na sering hudang ti peuting eta horeng di jero kuburan caang ya Allah ya Rabbi udah kaget cenah cak batur kuburan cenah poek jacaang horenganan eta tah urang cacaang salat ti peuting teh nembus ka kuburan. Alhamdulillah kok sosok bae buka ka isin teh budak. Alhamdulillah. Parah ya budak parah ya. Nah. Cedakan di kuburan teh panas lantaran sempit tapi ternyata tingis di kuburan horenganan eta jariah jeung ngajembarkeun hate fakir miskin ketika yatim piatu sakedeung deui ye ketika yatim piatu dedeleuannyana batur mah baragus pakaianana jaboga bapa aing teu. Ketika batur dahar daging ngadahar lalaun sakitu lobana pantes janyana mah boga indung bapa aing teu. Ketika batur seserian jeung indung jeung bapa jeung kakak jeung sajabana ja aing mah teu boga hirup nu ngelan sorangan liuk eueuh ragap teu aya hayang dahar ngeunah hese hayang pake bagus hese kan komo kendaraan mah geus hiji ngagantung ilah yatim piatu ngaranna ketika ku urang dibere duit ceng ye tahnya leuleunyana saha ieu masyaallah Imam Haji Pendi mohon barang dideuleu 1000 tak ku galedeg sugan teh deuk bunga 1000 atuh kira-kira disoekeun muga ku yatim teh tah Jang Haji masyaallah. Tapi begitu ceng beres 1 juta nyana neuleuh ka dieu ieu saha ieu kula kena di mana ulah yang nyaho ieu si Mama Haji urang dieu masyaallah Mama Haji mudah-mudahan dibere jembar Mama Haji mudah-mudahan dibere sugih mudah-mudahan dibere bisa kawin deh mudah-mudahan kadai ku pamajikan tah kitu mah lulu. Nah iya kajembaran hate yatim kajembaran hate fakir miskin anu teu tadina sempit jadi jembar rasakeun ke di jero kubur mun teu percaya paeh ge teu lagi ya Allah ya Rabbi da ieu kula mah deuk gambar-gambarkeun nu bakal kajadian di jero kubur urang bakal maot sakedeung deui urang lebaran yatim ngan ulah dipamer-pamerkeun dulur yo ti kula dulur ya ulah geus bae aya yatim gade sia gade boga teteh henteu sia aya cek teteh sia geus gede umur 17 jakeun ka Mama Haji nya ye jang sia neraka deui bae nyogok teh pangaranna bere yatim keur mejeuna hate ana mangkerut dibere ku urang jembar jadi kajembaran di jero kubur cak batur sempit lega
miskin. Aduh, geus kieu bae nya. Kunaon, Mang? Anak gering, pemajikan gering, mah bocor. Dahar teu boga beas. Nah, ku karera. Ye. Udah gitu, Mang. Aing geus cenah warare jasa dagang teu maju-maju barang presiden ieu jadi kos kieu cek nya. Atuh kudu nyalakeun presiden. Atuh biasa bae sih, Mang. Ye, geus ulah ngomong mah. Jadi aral gitu, Mama. Ya, tak 5 juta. 5 juta nggak geter cenah kos lilingeun. Iya saya. Mau cependi ya. Masya Allah, mah aja pendek 5 juta merek. Aduh, ya Allah, ya Allah. Caka cependi moal kabeh tah 100 bae. Pengkhianat. Pantes potongan cek kena kos kieu. Geus tek paeh ti heula cek. Wah, geus ben ampak-ampekan mu kono. Nah, ini mah kos kitu ka masjid ge kos kitu nya mah. Ka masjid ge pernah 100.000. Tah, wah. Disokot kembali 90. Ya adab jasa sempit pasti kuburannya sempit atuh ya DKM jadi sempit pikiranna anu bagus mah tah ye mah haji 100 tah 500 jembar lega kuburan begitu diberes 100.000 tah DKM kembalian Sempit deh kan? Sempit. Dijamin sempit lah kuburan. tah ieu gambaran-gambaran kade ya ketika poek di jero kubur ternyata ku hudang peting jadi caang yakinkan ketika sempit di jero kubur orang bisa ngajembar-jembarkeun yatim piatu ngajembar-jembarkeun fakir miskin bakal lega kuburanana dan lain-lain tiis bakal ketika orang mere jariah ke masjid tiis aya ASEAN lamun mere kipas leutik wa kipas anu sasada teh war di masjid pun sok aya tah war eta mangke leutik di jero kuburan lah sagede liang jarum gente nya ge kieu ieu tiis leutik amat jadi mau ditanya saya leutik amat atupan kur nu wer-weran teh eta kana aduh atuh lamun deuk jariah nu mantep nu paling bahaya deui waduh setengah 12 lewat setik deui tadi kula ngaji tadi man mata saha jelema nu maot min ummati ca Kanjeng Nabi ti umat kaula maot wa amila amala qaumil Lut nyana boga pagawean kos kaum Kanjeng Nabi Lut homoseksual lalaki bogoh ka lalaki awewe bogoh ka awewe lesbi naqalahu kubrahu Allah mindahkeun kuburanana ilaihim ka kaum Kanjeng Nabi Lut jelema nu homosek di Sukamulya nyana terus ngalaksanakeun homona lesbi nyana ngalaksanakeun paeh nyana teu tobat sanajan dikubur di Sukamulya gali gerage setelah beres baralik gali deui moal aya di kuburan eta pasti dibawa ka ditu ke Sodom Yordania dihijikeun jeung kaum-kaum Kanjeng Nabi Lut Masya Allah dihijikeun paeh di Cikupa hijikeun ka ditu abeh kumaha engke yusyaru yaumal qiyamah ma'hum bakal digiringkeun bareng di poe kiamat jeung kaum Kanjeng Nabi Lut ngahiji bae ka ditu eta sebagai gambaran anu homoseksual anu lesbi bakal dihijikeun jeung grup-grupna sarua urang kuari anu salat cinta dunia anu teu pernah ngazakat bakal hijikeun jeung korun jelema anu ngagugulung hawa nafsuna kos Firaun bakal hijikeun jeung Firaun lamun urang kuari mencintai aulia Allah bakal dihijikeun jeung para wali Allah urang sering maca sholawat ka Kanjeng Nabi urang bakal dihijikeun jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal pilih di mana ieu supaya orai-orai ieu pararae di jerona encan lanjut di cerita orai ngan kulantaran waktuna geus setengah 12 lewat maksudna aya orai di awak urang supaya paeh kumaha carana ieu masih lila keneh masih kudu aya sajam 2 jamna deui lain tanggung paeh sia
dicukupkan sakieu. Wallahu a'lam bimaradi ya bani Adam anak turunan Kangjeng Nabi Adam la yaftinannakum jamitna temenaning sira kabeh yudillanakum tegese janya sarakan temenaning sira kabeh asyaiton wa syaitan la tatabi'u tegese jangan nuti sira kabeh ing setan atufataftan maka yen tanarima kapitna sira kabeh kama akhrajaka wa ngetoakeun ya setan abawaikum ing bapa biang rorosir Adam lan Hawa bifitnati kalawan fitnah setan minal jannati saking surga yanzi'u ale mocot ya setan halun iku dadi al anu masaking karone abawaikum libasahuma ing anggoane karone abawaikum liyuriya umadrakun yanta ningalikeun ya setan ing karone abawaikum sawati maing sakekalanane abawaikum minnahu ing satuna syaitan ay syaitan tegesa setan yaraku kuninga liya setan ing siraka bahwa setan wa qabilulan balad-balad setan junud tegese pirang-pirang balad tentara setan min haitsu la tarawna saking panggonan orang ningali siraka bahum ing setan wa qabilu lilato pati aja sadihim kena arah-arah alam buta pirang-pirang jasa de setan wa qabilu adami alwani mata waranana pirang-pirang warnana setan wa qabilu inna ja'ala ing satu hulai sunagung iku anda daakan ing sunagung ing pirang-pirang setan aulia ing pirang-pirang kanca awanan wa korona tegese pirang-pirang kanca wa korona lan pirang-pirang batur lilladzina la yu'minuna kadong kang ngadong ake kang orang iman keun ya ladzina kabe lilladzina kadawang akala yu'minuna kang orang iman keun ya ladzina kabe ngalanjutkeun dongeng tentang diturunkeuna bapa ibu urang Adam Hawa sabada ditundung ku Gusti Allah kulantaran ngalaksanakeun kasalahan Siti Hawa ku Gusti Allah dumiat dijieunkeun getih unggal bulan dibere getih ngaberbay dina bobogaanana het ngarah ku gara-gara nyana nyuguhan nu teu bener ka salaki ora ditundung ku Gusti Allah nu tadina aya sukuan ku ari khufiyat rijalu dieuwekeun sukuna itu kene iblis ditundung ku Gusti Allah diberi julukan anta mal'un terlaknat sia iblis geus boga julukan masing-masing turunkeunlah Kangjeng Nabi Adam teh di India Gunung Sarnadib Siti Hawa diturunkeun di Jeddah Qorai diturunkeun di Sajistan Iblis diturunkeun di Ubullah pan ieu nagara na maraca nyana kana kitab komu nyana majarago maca sejarah
begitu dibaca di negaranya nah sial iblis diturunkan di negara urang cek urang ubula itu kene Sajistan wah cara urang negara orai mantap urang ulah ngadenge seremna baheula serem namun ditelaah kuari orang Inggris setelah Afgan diserang baheula ku komunis dilarang sholat dilarang puasa teu beunang sarolat teu meunang aya nu magahan ngaji aman mah aman kadieuna terpisah jeung kitu negara komunis Islam ngan di jero keamanan teh teu meunang bergerak ngayakeun ajaran-ajaran Al-Qur'an teu beunang salat teu beunang akibatna kabelah dieuna eueuh nu salat sebab asal salat tembak di dinya ke asal salat tembak asal salat tembak akhirna salat di imah tetep bae asal keselidik tembak otomatis kan nu salat eueuh nu ngaji eueuh agama mah Islam maka terus sampai ka ayeuna nagarana 100% Islam cuman masjid eueuh nu salat eueuh negara Imam Bukhari di ditu negara Bahauddin An-Naqsabandi negara Alauddin An-Naqsabandi urang mun bacaan sejarahna kutubul aulia ya di ditu tapi peribadatan terbatas kakarak setahun iyalah dipersilahkan untuk mengembangkan agama setelah presiden nu ayeuna rada loyog kana agama jadi kos kitu tah kaya entak lamun dibandingkeun jeung di urang jauh prak urang ieu neureuh sejarah ieu pantes kararitu geus sebab orai baheula diturunkeun di ditu orai muka urang mah pan eta mah incuna orai teh berarti kan nu ka urang mah incuna nu di ditu pusat masyaallah Kanjeng Nabi Adam diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan Siti Hawa kesulitan neangan jalan-jalan munajat ka Gusti Allah setelah munajat turun malaikat Jibril nuduhkeun jalan untuk menuju Jeddah didinya terus bae Kanjeng Nabi Adam teh neangan Siti Hawa na ti Jeddah teh terus berangkat mengarah ka Mekah ternyata ku Gusti Allah dipertemukeun di Arafah waduh luar biasa bungahna Kanjeng Nabi Adam kapanggih jeung istri tercinta manusia sadunya kakarak dua nu pasini kontrakan nu pasini taneuh lantaran nganduaan tamahnya di dunia teh Masya Allah ablag-ablagan can aya sasah tidinya lempang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ka Muzdalifah di Muzdalifah didinya cicing di Muzdalifah terus berangkat ka Mina didinya lah Kangjeng Nabi Adam neuleuh ka jasad Siti Hawa teu make pakaian sabenang-benang acan itu kene Siti Hawa neuleuh ka Kangjeng Nabi Adam gubal gabel
cek Siti Hawa ka eta naon nu ngagabel ulah loba omong eta ge naon anu nyengir. Ya Allah ya Rabbi satara aja Gusti. Cek Siti Hawa jatuh nyengir mangan senyum doang eta kadeuleuk ku aing ge kapeung-kapeung senyum kapeung-kapeung baeud ieu nu teu kuat namun baeud. Munajatlah Gusti ta Kangjeng Nabi Adam ka Gusti Allah Gusti nu tatarina abdi di surga serba mewah serba sagala aya kulantaran abdi ditundung ku Gusti ai pangampura mah geus aya sabada abdi ngadoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Abdi teh ayeuna geus dihampura ayeuna geus aya di bumi abdi duaan tah ayeuna abdi manyuhunkeun petunjuk ka Gusti. Apakah ieu kudu sataranjang bae atawa kudu kumaha? Mun kudu dipake naon? Kudu dipake abdi nyuhunkeun petunjuk jeung lain jang sakadar abdi bae. Lantaran isuk pageto meureunnanan anakan Gusti abdi nyuhunkeun aturan-aturan. Numantak hei Adam kaulah panggilan anu leuh nyaho ka anjeun ulah kudu loba omong Adam Hawa lantaran lamun kumaneh direnung turuna maneh di sorga ka bumi geus dicaritakeun ku kaula nu agung. Waktu kaula ngadamel anjeun teh Adam pan ditanya ku para malaikat. Dek naon ieu Gusti teh nyieun kos ieu pan dijawab ku kaula inni ja'iluka fil ardi khalifah. Kaula ngadamel ka anjeun teh bakal jadi khalifah di muka bumi. Ulah kaget Adam kusebab maneh kabongbroy ku nasehat iblis maneh teh nyieun dosa. Ulah kaget sebab eta mah ngan sakadar ngalaksanakeun perjanjian ini ja'iluka fil ardi khalifah ayeuna anjeun geus aya di bumi dijadikeun sebagai khalifah bakal dibere aturan-aturan nu dibutuhkeun baik agama maupun dunia. Masya Allah teu sambarangan kaula nurunkeun ka anjeun Adam lamun henteu nyieun aturan-aturan nu mantak ayeuna rek dibere nyaho ku kaula. Hei Adam jang anak cucu anjeun deui lain sakadar jang anjeun duaan kebutuhan tentang agama, tentang dunia bakal dicaritakeun terus sih berapa macam kebutuhan. Nyangakeun sadaya-daya cek Kangjeng Nabi Adam nuhun Gusti ngan atuh abdi pan ieu kapanasan gerada-dada buru-buru. Bujur panas di hareup panas. Lantaran cuaca di Mekah teh kapan lain cara diurang mamun panas bisa ngiuhan tatangkalan ambalayah tangkal Ambon belah kulon ge nu ngaji tarariis di dinya bari ngopi bari ngarokok kiai-kiai nyana-nyana nyayomkeun di urang babari belah ditu aya tangkal buah belah panas bisa ngiuhan tapi di Mekah di Saudi Arabia baheula mun panas dek ngiuhan di mana. Maka Kangjeng Nabi Adam mayang buru-buru panas Gusti panas sanajan tatangkeupan ge atuh ai panas ge mah Gus deuk di mana happy dah tuh happy sote lamun tiris panas ge mah atuh cuaca panas saja urang nangkep pamajikan mah hau atuh sarua jeung asup ka hau direrab. Masya Allah. Nah Adam kaula nu agung ayeuna dek caritakeun kebutuhan pertama tentang pakaian.
ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wallahu a'lamu bimuradihi ya bani adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam. Lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam matu berarti terus ka urang ge ka urang Cikupa ka urang Bojong ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajanna narurut teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper. Nah iya ya bani Adam anak cucu Adam qad anzalna alaikum libasa nyata jelas yakin kau lalu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan wahai anak Adam libasan anggoan pakaian Gusti Allah tega bahasakeunna qad anzalna make anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bimana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nyata geus turunkeun wadimor ti luhur ka handap wah hambalayah wadimor geus turunkeun atlas gajah depak wah hambalaya segala lepis segala BHS anzalna tarurun ti luhur langit ka handap janteu dina turunna ge beureun urang pararae mantak anzalna bimana khalaqnahu kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih panai anzalna manurunkeun bentukna kadeul inzal biasana hujan dipakekeun kanurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jarara di sagala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang katangkal anu gede bakal jarara di tina jajadian nu disababan ku hujan teh engke bakal aya jajadian anu bisa dipake nyieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan nu bisa dijieun pakaian di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangaranna rangdu eta ge bisa ku urang di alan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade tadi jerona sok aju tarareuas kana hulu tah kapuk kapas waduh luar biasa produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikeunna tenunan jadilah wadimor waduh jadi polekat gajah duduk gajah depak gajah lari wah can aya cenah kejieun atuh kusia terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala kebelah dieuna terus samping keuluh kegala BHS Al Jupri terus Al Hidayah wari deui aya deui Tamer macem-macem iyalah disababan ku hujan berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab
wa iradatil musabbab. Jadi berarti majan sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan. Salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat. Sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah, hiji ardu, dua hawa, tilu ma'u, opat nar. Kebutuhan manusia teh sakitu, hiji taneuh, nomor kadua hawa, nomor katilu na cai, nomor kaopat na seuneu. Eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh. Napas geus hukak-hingkak geus teu bisa ieu urang ngasupkeun hawa ka jero irung geus teu bisa dipencet di jero na pernapasan teh spenek tuh obatna ngaroko eta maksudna moal kebal deui masyaallah geus teu bisa menghirup oksigen geus tereng gitu kene mun eueuh cai. Yes, sebab kebutuhan awak urang cai. Awak urang teh di inuman atuh geus. Kitulah. Lumantak wahai anak cucu Adam kodan salanya takaula geus ngadamel ka anjeun. Alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan, tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libasayuari sawatikum warisha. Pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya dua macam. Nomor kahiji libasayuari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur. Nomor kaduana libasan warisha. Artina warisha teh ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayu tajamalu bihi minasia dipake ngaginding model wol dan lain sebagainya. Eta teh sarua bae tina cai hujan kene, cai hujan turun ke taneuh kemudian jararadi jukut dan lain sebagainya. Didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai di dalahar embe sapi munding onta. Jadi kuari ngagedean hewan dipotong dipencit maka ieu kulitna bisa dijadikeun pakaian. Buluna bisa dijadikan pakaian, bulu embe gembel, bulu sapi, bulu onta, berbagai bulu bisa dijadikan ke uol gitu kene kulitna. Dibawa di Tangerang, di Bogor, di Cianjur, di Sukabumi, dibawa ke Garut, dibawa ke Bandung. Jadinya diolah terus, diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai. Lamun embe mah bisa dua baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan. Diproduksilah di Garut, diproduksilah di Bandung, dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket. Eta produksi Garut eta. Lamun mah produksina bagus ngeunaan dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar Kemis. Tapi lamun jang ke luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tambah jutaan. Eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajual naga lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupa mah kecuali pasar Kemis. Dipakelah di luar negeri saha nu makena. Wow, penyanyi ternama Elvis. Itu make buatan Garut sebenarnya. Calanana teh nu herang-herang teh teh kulit buatan Garut. Dipake deui ku Mick Jagger. Wah, eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah. Gitu. Dipake deui ku Al Jarreau. Wah, kulit buatan Bandung eta sebenarnya. Seserian heran aing mah.
bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia diberenya na Justina kulit. Masya Allah, Indonesia teh istimewa tuh. Urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina? Hah? Hijina sabaraha hiji salembar bude? Bisa henteu mangsa 100.000? Henteu. Henteu 100.000 lah ke 100 behelana ulah sok murah-murah loba tukang kulit. Ih, kumaha sih? Bila perlu 500.000 lah. Bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju bae atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna. Hijina misalna dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 sih sabaraha? Atuh memang hitungan bae heulanan. 50 juta sasapi. Masya Allah mantap kamu mun tukang kulit hargakeun 1 juta. Mahal gitu jadi jaket mah. Kalimat timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras. Aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kahujanan aju bau ku urang kuari digoreng pake kurupuk. Jak kulit pada tage. Nomor kahiji bahasa yuwari sawatikum pakaian anu jang nutupan aurat. Ulah kadeule dihareup ngubal gabel mun lalaki ulah kadeule senyum jeung bendu. Baud ulah kadeule kitu kene di tukang supaya rapi. Libasa yuwari sawatikum nomor kahiji. Nomor kedua libasa warisa. Di samping warisawatikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sregep. Nah 2 macam. Nomor kahiji jang nutupan kagorengan yakni aurat. Nomor kedua supaya tambah rapi dinding. Warisa asalna waris mah bulu manuk. Tapi nu dimaksud mah ieu mayu tajammalu bihi minasib majaz deui bae. Walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara 2 pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sawatikum. Nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding. Nah, di antara nu 2 walibasut taqwa pakaian takwa nu jang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadeule ku makhluk rapi pakai nutupan aurat eta teh zalika khair. Berarti libasut taqwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sawatikum pakaian nu pake nutupan aurat iyalah pakaian anu khair bagus. Cek sawareh malibasut taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah. Dipake salat ka Gusti Allah, dipake berjamaah ka Gusti Allah, jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya. Etalah libasut taqwa. Etalah zalika khair. Nomor kaduana, nomor katiluna libasut taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah. Pakaian paranti perang. Pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang. Ieu libasut taqwa dibandingkeun jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari. Ieu pakaian perang nu paling istimewa. Zalika khair. Terakhir
Imam Jalal baga jelaskeun libasut taqwa teh al-amalus sholih horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala ya jelema ginding jasa make sapari luar biasa bagusna beut ti luhur kahandap manen necis seragam disebut berem lain disebut hidung lain disebut koneng lain putih lain wah ieu mah PNS hebat di dieu na make kenong gede luar biasa wah sapatuna ge herang bisa pake ngaca deuk lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor teu meunangnya nama aya kokotor tapi ternyata pakaian nu sakitu bagus teh terbuat tina Wall England udah ngaput nage geus teh sembarangan kudu nu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura teu beunang sembarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang salat henteu puasa henteu maling terus nah iya kadang jelema make pakaian bagus amalna goreng eta teh min jumlah teu make pakaian sataranjang teh jelema kos kitu pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah eta teh sataranjang hakikatna mah tapi aya jelema pake pakaian biasa bae kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar tapi nyana salat ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh eta istimewa Masya Allah geus amalus sholih sumtul hasan